Siapa lagi yang bisa istilahnya ngamumulainya banyak, ngamumulai budaya Sunda, pemisahannya seorang. Dapur seni yang diolah oleh Kang Wawan. Sebagai apa? Sebagai wadah untuk apa sih? Untuk menggabungkan semua seni budaya Sunda. Harus dan wajib mungkin ya untuk mempertahankan seni budaya yang kita miliki. Saya ajungkan 4 jempol. Dapsen buat Dapsen bud, dapur seni jeung budaya. Dapsen bud. Sakali deui sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Amin. Para wargi sadayana bingah pisan dina waktu ayeuna urang tiasa riung pulung deui patepung lawung bang prok jongkok. Di tempat saatosna urang istirahat sampara waktos kapengker urang kawitan deui sasarengan di sukueun Gunung Manglayang dina acara Manglayang Bidang 2015. Acara anu diluluguan ku Dinas Kebudayaan sareng Pariwisata Kota Bandung gawe bareng sareng Dapur Seni Budaya Kota Bandung. Atuh para wargi tangtosna dina raraga pemberdayaan oge peningkatan kualitas sumuhun seni budaya dina ngawujudkeun Bandung juara. Implementasi implementasi tina naon? Implementasi tina Perda nomor 5 tahun 2012 oge Peraturan Wali Kota nomor 058 tahun 2013. Anu eusina teh ngeunaan? Ngeunaan eta pelestarian seni budaya tradisional. Seni tradisional. Atuh palawargi sadayana ieu acara lumangsung ti awit dinten ayeuna. Kaping 16 Mei 2015 dugi dinggang dina poe Sabtu poe libur. Tanggal merah. Barang ajeng peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugikeun kangge kaping 31 Mei 2015 jadi unggal poe malam Minggu. Dinten Minggu kempal di dia. Atuh balawargi urang sami-sami buka wae acara ku ngaoskeun suratul Fatihah. Mugia ieu acara tiasa lumangsung kalayan aya dina kalancaran. Amin. Dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Bi barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Atuh palawargi sadaya jalaran di Pungkaran Kuring parantos aya boy band mohon di antawisna aya Dude Herlino. Aduh Kacus, bentar dia ganteng-ganteng tasnya ondel. strawberry itu
Ganteng-ganteng sekong teh. Sekong. Sepertinya. Paling pengkerna aya Chico Jericho. Chico Jericho, oke. Tukang tarompet aya Gading Martin. Yes. Atau dina kendang. Kembalinya eta adalah Dede. Wajah si Dede. Gading Martin. Tahu nggak? Sudah saya cikieu mah. Iya. Hayangnya ha? Sahir sek ya teh. Lain. Iya teh anu nuju ngetren ayeuna. Marsanda. Lain. Artis AA ini? Eta mah pimpinanana. Sopan. Pimpinanana. Lo mana Neng Dini? Dah, Neng Dini. Kalau Orgi Sadayana, Banyak orang saksi nih wae. Ibing Tunggal. Neng Dini.
hidayatika. Ari ku Kang Aweng mah bieu teh hartina teh lain. Kumaha? Binuri budak Mang Pipit. Cenah kitu. Budak Mang Pipit. Nya. Atuh balawargi sajabina ti pencang ke baris aya tari tradisional. Tari tradisional. Nya. Jipong lain. Lah, jipong itu jipong. Jipong aya. Oh, teh. Lajeng deui tari sagala rupi tari tradisional. Oh, nya. Sajabina ti tari tradisional aya karinding. Karinding. Nya. Eta karinding geuning lamun katirisan sok karinding bulu ieu buluna bulu. Merinding. Oh, merinding. Geus diganti bolehnya. Nya. Kayak sugana lucu gitu. Begitu lucu. Oke. Sajabina ti karinding kaya calung. Calung. Apa cepot anu calung? Calung geuning sok dianggo di nu ieu tah calung. Aya cingkin aya calung. Eta mah Kang Kalung atuh kok nah meuni sarua ngabodor teh. Meuni tiis. Baya anu we ngabodor. Neng Hindi CS. Hindi CS. Neng Hindi CS pot. Di mana dah di mana? Masih di Paguron Dharma Pusaka Putra. Cing we saumuran ieu Ya, ketrek ku cepot. Diketrek ku dewe bener dia. Tong sirahna diketrek teh atuh benyur kan. Boga Neng Hindi. lajengkeun we nya. Lajengkeun wae. Kalau ngara waktos. Nya. Aya ibing tunggal ti Reski.
sok ditinggal katawis disabudara ieu stage disabudara ieu tempatan aya naon eta teh asupan. Aya asupan eta teh asupan teh ngalambangkeun kumaha ieu ditukangan urang teh satukangan urang teh eta Gunung Manglaya anu ngajumpuk budaya teh Gunung Manglaya lain asupan gitu. Orang sama-sama sakseni nyun kan keprok lah sedena keprokna Semangat. malam mingguan sok Dara Pusaka Putra perang
Yan, oke. Satu deui. 3, 2, 1. Si Asep kuda ge. Oh, Tacan. Bapak Yadi Tacan, mangga Bapak. Ali masuk ke bita dewe. Ayo sana. Elsa ya neng Apipah ya neng Tet banyak neng Tet. Anissa ya itu tadi taruh suka dua atas. Oh sa Apipah neng Elsa Frozen neng Nisa nya mohon neng Tet ya saha Bulan sebut saja namanya Bunga. Sekali lainnya sok Apipah neng Elsa neng Anissa neng Bunga bangke.
mana ceprok dah. Geus moga. Ada warga sadayana ya aya teh ajakan gitu ya. Ti pihak panitia ge sejauh majak kalaresan di RT genep RW 2 Mohon nuju dibangun masjid anu namina nyaeta Nurul Yasin. Aya nanti nuju dibangun cak wakituna disuunkeun ridho manahna luntur galihna nya mengiring berpartisipasi dina pembangunan masjid Badaya ieu teh ti Neng Febia. Ini Badaya apa Bedoyo? Badaya. Soalnya bajunya kayak baju Bedoyo.
Jangan keprok. Sambil nyata tari pendek di Neng Tanti. Neng Tanti. Neng Tanti. Hias putih. Tari pendeknya. Eta Neng Tanti teh ngabantun kemang. Ngabantun kemang di mangkokan. Bapak badengan kayak tihang. Ya sebenarnya mau kami cuma bayi Allah satu Gusti. Kayaknya orang sampai saksi di Neng Tanti. Nya. Perlu nggak? Awas masukan teki ada isi ya.
Musik bambu Manggalawi. Hayo yang sambil saksanya kami ya. Iya, berumah.
Sampurasun. Sekar budaya prakarya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri qiyamati wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kapayunan ibu-ibu kali bapak-bapak oge waduh khusus ka pangarsana Kang Wawan sa para kanca tanpa putus Wa
pimpinan lain wing dek usul ke pimpinan ya batuk ah sok itu pinapit usul naon usulna ya baju teh baheula kuning we teh hade diganti ayeuna dua mana apa dari merecet kuning ayeuna teh warna favorit majarkeun teh warna favorit oh udah geus leusuh atuh geuning hah bang kemah usul pun kata tong bener teh rame ah sorry melar putra pajajarannya sor kapayun wadangina sumebar sajagat raya kawentangan amputing tutur sabar kesatiaan bineka siliwang pinanjar sengit nyampuang kamas pun keskus melar pajajaran tempat payung keadilan dangke Kang Deden dinar oge da sekedar deui ka ngliwat ka panggung ka tukang bade panggung naon eta nya sasalaman sugan dari bisut esa dah selanjutnya kumaha teh kurang daun takut dah oh ngobrol kenapa ya ngobrol kira lain mat bulan pandasana gesok dirinya gini anu kesurupan teh gara-gara teh kesurupan jadi eueun ngaburan daripada penting meureun abeuna sugan sok temat kesurupan mat teuing Kang Pipin ka mana nya yang kelima ya sugan asupun kadinya abi mah hoyong baro jeung Kang Pipin mana mun kudu Kang Pipin wae mana mah emang Kang Pipin naon gitu mah geus belah ditu naon Kang Pipin di sana atuh jempe jadi kuburan asa jauh teuing di dieu teh naon teh ngomong oke Bandrek Mangsardi kakoncara kahanapan geus iklan di wae Bandrek Dacan Ahya bener uing hayang Bandrek tuh mat tukang sahabat teh mat bae teh mat iklan mat tuh bae itu juru tuh lain beneun saya kecapu suling urangnya tukang sahabat teh nyos yakin lagi bisa di mana teh harus cari mana lagi sok tua sok atuh kumaha ieu teh
Oh, mah turun orang hiburan. Nanti teh mah. Ya, sok orang hiburan. Aya bekal sawa. Ya ieu teh urang dipanggil ka dieu teh nya asa kumaha nya. Asa kagunturan teh wajah karageragan model. Asa kagunturan madu, karageragan menyan putih gitu. Naon eta? Bisa. Ya, asa karageragan teng wajah atau sepatu. Kagunturan teh wajah karageragan mortir bodas. Naon? Ari bieu teh kumaha? Jelas. Kumaha cing? Ya, abi mah dah hayong Kang Pipin heula hayong sasalaman sareng Kang Pipin dah. Teu aya sip se. Sip se. Mata sakoroba kuring anjeun cicing. Dina hate anjeun kuring ngising. Heula. Rusak lagu ai ulah tebalik pisan. Dina hate kuring. Dina hate kuring anjeun cicing. Dina hate anjeun. Nah hate kuring Dina hate kuring anjeun cicing. Dina hate anjeun kuring cicing. Bener-bener henteu bisa ngejak kadung teu kurasa durian. Sanajan loba nu daratang pati keriling neangan lawang pati elektro karena panto hate tapi ku urang teu dipalire pusi naon Naon cabe teh? naon ada gua durian lain sia sok durian lain sok durian lain durian teh semua lain durian lain sia busiat itu durian bet busiatnya durian duriat busian salah nya asa dicabokan we ti Ari tadi ya. budak ada gue teh nyebut naon si eta Buat busiat. busiat salah tuh teh Apa salah? hah Apa salah? da kudu balen busiat naon Lain ada abi gue nyebut naon. hah Jadi gue nyebut naon. busiat Salah. Lain itu. arep orang nyebut naon dia gitu kalahanana we kan orang nyebut busiat gitu paehan sekalian untuk itu tuh dia Jadi. Nah, mot. Oh, iya dan ibu. ya ya sok Yo. Tuh, wah, kak. saha Dina hate kuring anjeun cicing. Dina hate anjeun kuring cicing. Bener teu bisa ngejak hidung teu kutali durian. sanajan loba anu daratang pati kuriling neangan lawang pati elektra kana panto hate tapi kukuri teu dipolire durian datangna teu kapaksa dua teu bisa dihilian ku harta busiat datangna tinu calana durian Wah, tadi bisa ngelakuin ah. hah naon deui wae Wah, carekan dulu aku bahasa Inggris, carekan. harusnya kesulitan aing lieur atuh berbahasa bahasa Inggris salah uing naon Harbi ya. Ganti sama mah. Ganti aku. atau laguna caang di caang kieu Caang ya. caang kieu beuki katambo heran lain segan teh gedung manglayang we nu urung teh aing bek eta urung Lain, mak. Asa teng-teng makan ke sekali. Padahal nu kos tadi rasa. ini langsung prayo ini langsung slow man Atau oh my god jadi gunuk sih.
Aduh, ganti mat. Kumaha? Lagu ganti atau kata? Lagu. Sok lagu naon? Sok mat, loba lagu nya. Ya, laguna. Ah, nya lagu Borono. Borono tua gering. Tapi yang dipanggil. Saya mau pulang, saya panggil, benar. Yang dipanggil. Saha? Oke. So. Panggil aja. Ah. Sok diri tuh panggil. Tua malah ini jatuh. Ya, artis di Bandung. Ya. Harada saha Borondong teh saha aja. Lagu saha si Borondong teh? Hah? Ya, Kori. Teh gorengnya benar-benar. Anu lagu Borondong tua. Iya, benar. Ulah poho hayang disawer. Kadede. Oke, mangga. Iyo, kedua. Inilah artis dari Taman Safari. Wah, Taman Safari. Ai, emang uing teh kabangsa-bangsa ning monyet gitu. Bahasa mah ngomong ke sorangan atuh. Dari itu ingin juga monyet itu juga ingnya. Yuk, sok bro. Oke. Sok panggil lah. Ayo beri dikenalkan. Oh, baru dikenalkan tenang tuh. Ampun. Jaifongan gue naon atuh. Jaifongan tenang. Bah. Ada yang dikenangan cenah. Sok. Jaipongan cenah tempat jaipongan yang dikenangan. Sarawati kita Tuh kan ulah protes teh. Sok bro ah, booting. Sok panggil. Sok. Inilah artis dari Bandung. Teuing ngaranna teh apa? Yuk, maju. Inilah artis dari Kota Kemang, Bandung. Inilah. Kadil. Saha saya teh ngaran teh. Ah, boga ceuli teh saliwing atuh atuh. Saha jenengan saha? Hah? Saha? Hah, eta nu tadi. Saha? Euy, tadi cenah. Ardasim, cenah. Naon we lah atuh penting mah artis di Bandung. Oh, tadi aja sudah. Ah, siap. Mereka para hadirin. Inilah. Pakai cenah teh. Ini asalila aing. Sosok atuh bro. Geus atuh paehan we aing. Sosok bro tuh. Siap. Inilah artis dari Kota Kemang, Bandung. Guguh hanya kita tadi aing manggil itu datang. Duduk. Inilah artis dari Kota Kemang, Bandung. Mangga. Mat, kade. Teh nyari panggil Imam. Wah, potong wae atuh, Wak. Hah? Ku janji di poe. Inilah artis dari Kota Kemang, Bandung yang terkenal dari dunia sampai akhirat. Ya. So. Iya tukang gedang halus. Tukang gedang halus eta saha ngaranna? Saha ngaranna? Saha ngaranna? Mun teh salah mah Abah ACMA. Naon emang atuh? Abah ACMA THR. Naon THR? Abah AC mie ayam tarang herang. Lain dosa sih eta. Kakolot kitu urang teh wani. Anu lagu tadi.
pamali selamat gede-gede teh. Gunungan uing keur ngadaguan eta Kang Ujang. Nah gitu. Hayang lagu Boronong cenah. Si mamatimnya salila teuing eta lagu Boronong. Kan uing tarik bali heula ngara sareureung kabeh. Efeknya awan nu sari ore rame. Mamat. Ari kapaksa eta mah sarina uing terus. Pokoknya yang sebut-sebut. Tidak naik karena tidak turun. Tidak turun. Balik. Lu sama ya, lu mah pura-pura wae tengah denge. Dar. Ada berendam pula. Lupa warnanya. Sukanya daun muda. Dia lupa usia. Ada berendam tua. Asik-asik gayanya. Sukanya pura-pura. Keki-keki gayanya. Berondong-berondong tua. Jelalat mencari mangsa. Buaya berondong-berondong tua. Berondong pulang di kopian. Ayah lo Dapat bener atuh. Itu dia tuh bener atuh. Berenang-berenang. Ayah lo kumaha? Banyak jika dinya tuh bener. Pengelakuan atuh. Naon cenah? Ayo latihan mah latihan ngan ngopi mungkul ngobrolkan untuk malarugu latihan ngobrolkan batu ali halal kok kejadian latihan bos itu mah aya kemajuan gitu nama urang teh Aya tah. mak ulang calon teh kudu ngadunya atuh lah calon teh kudu ngadunya ciri-cirina kedah ngadunya kumaha ulah nyanyi sok ayeuna gra hah mana di dia tuh ada orang sudah mungkul pasti mau apalin lagu Scorpion hah hah jadi bawa ke Amerika Oke, selamat malam fans. I love you. I love you. Okay, ladies and gentlemen, it's the night. Hartina naon? Hah? Oh, gitu ya dah. Atur-atur keserangan. Apa? Ladies and gentlemen, in the cool night, in the Tongo, I want to sing a song from the Scorpion King. Song is With Object. Balik. Nyaan eta teh. Sok. Iya. Oke. Sebuah album dari Scorpion berjudul With Object untuk Anda. Nonton serakan hari Itu Scorpion tuh. Hei, kanari ya namanya. Hei, tadi barapan Josin sebenarnya. Oh, era menuju rawa gitu. Apa lagu With Object? With Object kan gitu. Harapna lain. Jadi
want to go keep on listening to the wind of change. Another summer night, bisa aja so they're passing by, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on the glory night, when the children of tomorrow will away the wind of change untukmu. Aduh, lagu teh laguin objek anger kene ulu seri. Mamat, momot. Terima kasih fans. mohon ayah Sunda, ayah Barat, Sunda dan Banjing beda orang paksa kemana. Sekarang udah ada jalan tempat wisata di Wai di Urama. Oh di aku yang kau pakai satu. Kang Den diantos ku sakarya. Ayo tukang aqua galon. Iya, sangar sekar budaya Manglaya Mita. Setumpah kendaraan antara Bandung Sumedang, orang bakal ngaliwatan jalan Batak Hariwang. Pauh tekal pengkon mimpi lamping melapai jungkrang, Batak aringgis nenjona baluas ninggal luangna. Setumpah kendaraan antara Bandung Sumedang, orang bakal ngaliwatan jalan Batak Hariwang. Cerdas pangeran baheula hujan cimata, di dieu pisan Banjing katelengesan. Sameti getih umat lara bangsa, rangkaian baja iraha arek tuntasna. Baheula di dieu pisan Pangeran Kornel Tatandang, ngabela ribuan jiwa sajarah esan saksina. Mana di hati? Pada direncakan. Tumpah kendaraan antara Bandung Sumedang, orang bakal ngaliwatan jalan Batak Hariwang. Kau tungkal tengkol nyepir lamping mapai jungkrang, Batak aringgis nenjona baluas ninggal luangna. Cerdas pangeran baheula hujan cimata, di dieu pisan perbanjing katelengesan. Sameti getih ngahembat lara bangsat,
rangkaian bagja iraha arek tuntasna baheula di dieu pisan pangeran Kornel Tatandang abela ribuan jiwa sajarah kesan saksina tuh itu dilebah kudukan pisan kuring kungsi pada kedalisan nenden asih arek silih pika heban jadi dinya ligarna cinta munggaran tadi dinya di curug panganten aya asih aya janji anu paten rerendengan lir anu anyar panganten kenyataan ieu mah lain impian curug panganten di curug panganten aya janji anu paten curug panganten di curug panganten aya janji anu paten dilebah kudunan pisan kuring kungsi pada kedalisan nenden asih arek silih pika heban jadi dinya ligarna cinta munggaran tadi dinya di curug panganten aya asih aya janji anu paten rerendengan lir anu anyar panganten kenyataan ieu mah lain impian curug panganten di curug panganten aya janji anu paten curug panganten di curug panganten aya janji anu paten hah anu mana nya menang saya capek akhirnya benang oke menang sabaraha Mang Mamat sabaraha oge alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka reng-rengan sadayana anu perantos masihan ka abdi hanya ka 2000-an pawawan teh acan pawawan emang pawawan aya itu tinggal abdi mah teu wantun ka pawawan aya Kang Deden aya deui Kang Aka lajeng deui sadayana kulawargi besar Tujung Berung Wilujeng wengi Kang Wawan nya Wilujeng wengi Kang Deden Dinar tah kitu ni asa rees jeung Dede kadang kapan ku Kang Dede teh kudu menang dipuji nya rees jeung Dede nya tuh nya eta bae kawan bae kaul Pak Pak bae kaul Pak 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 dari naon Pak arek moto sih Pak itu dari moto saha tuh Pak lan bari kaul Pak mereka hah nah cok gitu Pak Pak kadieu Pak tambahan deui Pak kadieu Pak Pak ieu wios sok ngerakeun tambahan deui wios ieu atur nuhun alhamdulillah Mang Aka namanya teh oh Mang Aka atur nuhun Mang Aka di tabloid opsi nya kemang Mama teh diliput dina tabloid opsi keluarna 17 tahun deui ge astagfirullahaladzim
Oke. Kayaknya kita teh apa nana cuma ukur hayang ngaramekeun nya. Nuhun. Nuhun. Apaan artis nama Mang Mamat? Bulan Artis nama Mang Mamat. sanes abi teh hoyong tadi nama bade pensiun. Nah, betul. Bade pensiun. Naon. Nyalung wae teh. Aduh meni asa ya kumaha Tahu kitu apaan ngamumule budaya Sunda maka wajib mulai budaya Sunda teh emang nya abi ge tilu jiwana aya urang teh cinta ka Sunda. Halo gitu ya. I love you full ka Sunda teh. Terus hanjaka. Ngan hanjaka manehna boga pamilih. Alah. Kalala. Aing mah mending jadi bujur nyanyi teh. Nya hitung-hitung ieu cenah Mang Ujang sakarya tukang batu ali teh. Nya hoyong aing Kak tong boroge ka Mang Mamat kawing oge janji rek mari kujang hantu wae. Hantu wae acan? Teuing acan teuing moal. Wah, siga moal siga mahal. Da kawing oge kitu. Kitu sarua di mimiti usum batu. Heeh. Mamat cenah eta meni siga monyet cenah leungeun bersih. Emang Ujang kadawet nyebutkeun monyet. Nyaho aing teh monyet. Naon kitu sababna Ujang? Eta leungeun cenah meni bersih kitu. Ada leungeun dewek mah hidung disebutkeun bersih. Kumaha? Eta cenah bukan usum batu. Apa ayeuna mah sarua antara monyet jeung jelema teh? Saruana kumaha? Teh ari monyet mah apa lamun kieu teh garo. Lamun jelema mun kieu teh ngosok patuahan. Bener aja. Seuri atuh koi teh meni. Seuri nyahoy. Sok seuri cing tarik. Ngobodor menang mikirnya. Cing hargaan atuh ngobodor teh. Ngobodor teh marukanan teu beban. Minimal maledogan atuh betul lucu teh. Sarua jadi aya masukan ka wingna. Teh kawas pasang gini kawari. Onggona ele tapi eueuh masukan teh nasa salahna naon gitu tah. Ngara bisa direvisi. Ade dinya sieun curhat. Lain curhat, ieu mah emang kenyataan itu. Hah? Sakapayun neng ati. Pimpinan uing ka saeueuh ka hareup Itu di lebah kudunan pisan goreng kurasi bawan bager pada kedanisan mendenasi arek silih pika heman nyadidinya karena cinta monggaran didinya dicuro ke panganten kang deden anu sayang ayah sih ayah janji anu paten rerendengan lir anu anyar panganten kenyataan ieu mah lain impian curo ke panganten dicuru ke panganten aya janjian upaten curu ke panganten kan deden deui curu ke panganten dicuru ke panganten aya janjian upaten tadi dinya dina saku nu kaler eta kana deden nu bager erek ngodok teuing sabaraha ngodok nama rerendengan lir anu anyar panganten kenyataan ieu mah lain impian curug panganten cenah bawan anu bieu mah dijabat ku si mama bawan aya janjian paten curug panganten
na sa pohon menite kang anu galak ngopi di cara ka panganten aya janji anu paten mapai jalan satapang ngajung-jung ka hiji lambon engka karasa capek na kang arifin bager sababaya nu diteang hujan angin dar-dar gelap kayak tempat kirngionan bapak selanjana orang rancujut bapak beli kajana teing Di masa sepi ka tempat anu dituju rek ngomong marabonas kembali lakalan segala teh magang ka kembang geus aya nu bangga balik teh asa hoream lempang ke asa kalayang ada kasawah tiang kanan bakal pikir kita dina lamun bakal nyeri hati orang amat tersudit teuing pikiran api panyakitkeun salera dicokotan ku mamat sawang tiang kana tetap pikir kita dina lamun bakal nyeri hati area mata sudit teuing mikiran api panyakitkeun mikiran api panyakitkeun anyar ayah hidup ngerene ay saya tak pernah narik mata nyokot sawera teh joget direnceng biasa dari laharna padangan lonjak usarea inah dunya sanodoan di apoe hawitan manehna terbahagia sepakat toel jagat bisa dunya sanodoan sebulan sesalaman ayah 2 bulan main mata 3 bulan ayah rasa rasa cinta di dada 4 bulan sudah cinta 5 bulan makin cinta 6 bulan bobogohan pada hari tanpa cinta minta ke 7 bulan kapakut awal datang tanya cinau ke timur rasa cinta yang musnah untuk di tengah jalan sebulan sesalaman 2 bulan main mata 3 bulan ayah rasa rasa cinta di dada 4 bulan kita cinta 5 bulan makin cinta 6 bulan bobogohan tiada hari tanpa cinta minta ke 7 bulan tanpa kau berkebarudan mimiti datang penyakit cenderung ke timuruan 7 bulan bobogohan tanpa bisa nampak cengkadan 5 bulan hilang musnah putus di tengah jalan 7 bulan mengatakan pisah cengkadan rasa cinta hilang musnah
bosna putus di tengah jalan. Atur nuhun. Sok-sok atuh nyanyi didinya malen bantuan we ngeungat teh. Didinya kan latihan yang aku. Anda latihan sama aku. Tapi engkau tega. Lain. Kalah kadieu sakadeu. Kadieu sakedap. Kasep. Roma mau nyanyi. Manyari. Ternyata Kalah kupingkeun. Ari beungeut Cibangkono ari ngomong aku. Nya satu nyucut. dah gimana? Dah kumaha? Tuh kadengi. Aku titari nyokotan Aliko ngeterkelungamu neng stasiun balapan rasone boyo uang kelangan kowe ninggal aku rakrasa cai mata neng pipiku dada sayang selamat jalan janji lu ngomong setelo wis sewulan ra ono pancen mun nalika sono ning stasiun balapan Solo janji lu ngomong setelo pancen ora kirim warto lali opo pancen lali yen keling kok enggak balik rasul laguna cara kalau dia baru karena di kumaha sakarya mana kumpli neng stasiun balapan rasane kaya uang kelangan kowe karo aku nalika ngeterkelu ngomong neng stasiun balapan rasane kaya uang kelangan kowe ninggal aku rakrasa rai mata neng pipiku dada sayang sangat jalan janji ngomong setelo pancen orang kirim wano pancen ngopong negas kono neng stasiun balapan Solo sedelo pancen ora kirim marto lali opo pancen lali yen keling kok enggak bali neng stasiun balapan kota Solo sing jadi kenangan. Iya nyumpen koplok kanggo sangar sekar budaya atau pula wargi sadaya tangtos ngatur nuhun anu tos nyakseni dugikeun kareng isena laras enjing ti awet pantainya gedap mangga urang sasarengan deui di dieu laras urang balak gonjakan deui bala gonjakan bala kecerakan tuang mah tukang bala kecerakan mohon paling itu tuang orang dia tuang kan aya paribasa kumaha anu ngampar-ngampar anu nabu-nabu kejadian di dia mah anu ngampar di itu nu nabu di dia nya anu nabu di dia anu nabu nuhunnya steak Mang Layang Midang kanggo wengi ayeuna urang tepang deui enjing ti awit tabuh genep enjing dugi karengse tangtos masih di dia di Mang Layang Midang 2015 hiji persembahan ti disebut bar Kota Bandung gawe bareng sareng dapur seni Kota Bandung atuh sim kuring pun cus nu mancan damel
Abdi Cikorita ya, enggak? Abdi Dude Herlino. Esa. Abdi Cepot di Kang Eka. Sudah undur pamit. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Hurip Sunda. Sembut dapur seni jeung budaya.